Naisya geus rapi. Gitu Samad. Iya dong, aku kan sekarang udah jadi abdi negara. Hah? Abdi negara. Iyalah, lihat baju aing. Batik. Sepatu ge alus tuh pentopel nu aing. Sia. Jadi guru Samad. Lain, nah guru. Oh, maneh pegawai camat. Lain atuh, pegawai camat. Maneh gawe di kabupaten meureunnya jeung bupati oh. Lain Subaili, manehnya lain. Terus maneh jadi naon atuh Samad? Yang apal maneh? Gajina ge gede 1 juta sapoe, 1 juta leuwih. Gawe naon eta teh? Anggota KPPS Subaili.